Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patetang deui sareng Bapa dina mata pelajaran Bahasa Sunda. Siswa-siswi sadayana kumaha kabarna? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Nah, dina danget ayeuna Bapa baris ngadugikeun materi panata acara atanapi MC. Urang ayeuna tos lebet ka semester 2. Panata acara atanapi MC dina bahasa Inggris mah Master of Ceremony. Master of Ceremony-nya upami dina bahasa Indonesia nama pembawa acara. Tah, panata acara teh ngagaduhan pancen atanapi tugas. Naon atuh upami tugas panata acara teh? Tah, tugas panata acara nyaeta ngatur acara sangkan lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Teras dina sapopoe urang sok mayunan acara. Acara anu diatur ku panata acara teh diantarana aya gempungan, teras aya rapat, sawala, ceramah, jeung sajabana. Teras anu kaduana aya dina kagiatan upacara. Acara teh aya dina kagiatan upacara nyaeta aya upacara bendera, teras aya upacara adat, upacara muka jeung nutup kagiatan, teras sajabana oge. Nah, teras upami urang kenging tugas ya kedah janten panata acara. Aya sawawatara hal anu kedah ku urang diperhatoskeun lamun urang janten panata acara supados acarana lumangsur kana lancar nya. Anu kahiji teh urang kudu nya apal kanu acara anu rek dilaksanakeun. Jelasnya urang teh kedah terang apa. Teras anu kaduana urang kudu nyaho saha anu baris hadir dina eta acara. Anu hadirna teh aya pacamat atanapi kepala desa atanapi saha, tah urang teh kedah terang saha-saha we anu bakal hadir dina acara eta. Teras anu katiluna urang kudu apal saha-saha anu baris biantara dina eta acara. Saha anu bade nepikeun biantara bubuka, biantara pamapag atanapi sambutan ya. Teras biantara utamana. Eta anu katilu. Teras anu kaopat, urang kedah apal kana runtuyan acara anu sagemlengna. Naon atuh runtuyan acara teh? Nya runtuyan acara teh susunan acara nya. Tah upami susunan acara mah runtuyan acara nama biasana tos disiapkeun ku panitia. Ku panitia acara gitu. Teras anu kalima, urang kudu apal saha anu baris ngeusian atawa mingpin acara anu geus ditangtukeun. Anu tos disiapkeun tadi ku panitia acara teh upamana bae dina eta acara teh aya anu maca Al-Qur'an. Berarti urang teh kudu geus ditangtukeun saha anu bakal maca eta Qur'an jeung saha anu saritilawahna. Teras upami dina acarana teh aya nyanyi lagu Indonesia Raya. Urang oge kedah atos nyiapkeun saha anu bakal jadi pamimpin dina eta nyanyi lagu Indonesia Raya. Janten kitunya kedah disiapkeun. Tah seueur pisan nya susunan acara teh boh dina biantara, boh dina acara lomba-lomba, boh dina acara kegiatan, diskusi atanapi naon upacaranya sok seueur tah eta aya susunan acara teh. Tah ieu contoh susunan acara anu biasana mirip-mirip lah pasti aya wae ieu mah. Anu kahiji aya bubuka. Bubuka teh biasana sok langsung dibuka ku panata acara nya ku pembawa acara. Upamana bae ngajak sakumna anu hadir pikeun maca basmalah, tah biasana mah kan ku ngucapkeun basmalah sasarengan gitu. Teras aya nu kadua biantara pokok atanapi biantara utama pikeun ngadadakeun pasoalan anu rek dirapatkeun atanapi disawalakeun didiskusikeun atanapi dipedarkeun dina acara mah. Teras susunan anu katilu nyaeta aya tanya jawab. Biasana ieu sok aya tanya jawab upami dina diskusi nya. Upami dina rapat.
Terus anu kaopat ngasongkeun rumusan hasil rapat sawala atawa kacindekan ceramah. Tah janten sok aya anu nyimpulkeun teh gini kan nya. Terus anu kalimana aya panutup. Nah, panutup oge biasana sok langsung ditutup ku panata acara. Nah, urang terus terang ayeuna susunan acara garis besar. Susunan acara teh nya anu biasana sok aya dina tiap-tiap acara. Nah, terus ayeuna upama urang di piwarang janten panata acara aya hal-hal oge anu kedah diperhatoskeun ku diri urang. Nah, naon wae eta hal-hal anu kedah diperhatoskeun ku urang teh? Nu kahiji, sorakna kudu bedas jeung bentes. Nah, bedas teh kudu tarik jeung jeung jelasnya a i u e o na kedah jelas gitu, kedah bentesnya. Terus lentong jeung wirahmana merenah, intonasina teh nya kudu ngeunah didangukeun dikupingkeun nya. Nah, terus anu katilu kudu miboga pangaweruh anu jembar ngeunaan materi acara anu ditepikeun. Jelas urang kudu boga pengetahuan nya, kedah gaduh pengetahuan kanu eta materi acara anu bakal didugikeun ku urang supados urang teh henteu tag-teg nya upami nuju mimpin acara teh. Terus anu kaopat urang kedah miboga kamampuh ngareka basa pikeun bumbu pangirut. Kanggo ngamamanis teh tadi supaya menarik teh tah urang teh kudu ngagaduhan kamampuan eta nya, nyusun kalimat, nyusun kata. Terus anu kalima surti kana suasana jeung kahayang hadirin. Nah, jelasnya kedah surti kana suasana jeung kahayang hadirin teh. Terus anu kagenepna urang kedah miboga sikap anu hade anu ngawengku tata krama, paroman jeung rengkak paripolah liana. Nah, terus anu katujuhna urang kedah miboga kamampuh pikeun ngahirupkeun suasana. Jelas atunya upami janten panata acara mah urang teh kudu ngagaduhan kamampu eta. Kumaha supados naon? Bilih ieu mah. Aduh, ieu teh audiens teh nya penonton teh jiga nu jarenu, jiga nu nundutan, tah urang teh kedah tiasa ngahirupkeun suasana. Mau bade ngabanyol, bade ngabodor, bade ku games permainan nya eta mah tah urang teh sapintar-pintar urang we upami janten panata acara. Tah, panginten materi kanggo panata acara tanapi MC nya pembawa acara mah sakitu mung sakedik mangga ku hidup dirangkum dicatat dina buku catatan terus dipotokeun dina WA terus di dieu Bapak ngagaduhan pancen atanapi tugas. Nah, tugasna naon? Mangga ku hidup jieun teks mandu acara pilih sahiji topikna. Bade rapat OSIS, bade kagiatan paturai tineng perpisahannya atanapi bade kagiatan Maulid Nabi Muhammad. Nah, mangga didamelkeun engke tugasna dicandak dikempelkeun waktos tatap muka tapi ayeuna dicatet dipotokeun heula kanu WA dikintun ka Bapak. Nah, eta panginten materi kanggo dinten ayeuna mah mudah-mudahan tiasa dipelajari ku hideup bilih aya patarosan atanapi materi anu kirang dipahami mangga tiasa ditaroskeun ka Bapak di WA. Sakitu wae pangintennya. Tetap kalian hidup kedah ngajaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan orang aya dina kaayaan sehat terusnya. Engke papendak di sareng Bapak di sekolah, hatur nuhun sakitu materi ku Bapak didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.